Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui para wargi sareng pribados Kang Nacep dina channel Nacep Tilu Jes. Kumaha para wargi dararamang mugianya sadayana sing aya dina kasehatan lahir sinareng batin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina danget ieu pribados sejak mang dongengkeun deui urang teraskeun hancagarapan dongeng Sundaan walami katundanya. Hapunten pisan ka para wargi sadayana anu lami nganti, anu tos sono ngantos hapunten pisannya ulah kirang-kirang ngamaklum ka pribados. Insyaallah panginten sabadana rengse ieu pidameleun mah. Urang rapatkeun nya unggal dintenkeun mangkaning ayeuna teh tos lebat ka tengah-tengah lalakon deui ieu teh nya nuju raramena. Punten pisan leresan pakepuk ieu teh. Mohon atuh deui nya ieu supados teh nyangkolong kana waktos mangait kana wanci. Urang teraskeun deui ieu kumaha cenah kajucungan carita si Onyel teh mangkaning raramena. Nanging sateuacan dikawitan pribados teh bade nyuhunkeun bantosanana. Nyaeta kanggo di like, komen, sareng di subscribe. Atuh hayu urang sami-sami ngadangukeun ya. Wilujeng ngadangukeun. Mana geus dirasa cukup tah ngarobrolna teh. Si Roheng katut bah bewok atuh nuluykeun deui lalampahanana pikeun balik ka imah. Pon kitu deui si Omod manehanana ge sarua atuh langsung bae gura-giru balik ka imah bari cingceung balikna teh. Ari ku kituna mah wajar. Sabab si Omod teh sieuneun katohyan ku Ki Elod. Caga tuh ayeuna mah urang tunda heula lalampahan si Omod jeung nu sejena. Urang sampeureuh deui atuh ku carita urang susul ku catur anu kapungkur riwayat anu katunda nyaeta bah oge anu kiwari geus rada leuheung yeuh tina kasakitna teh. Dina poe harita bah oge kairing ku si Demplu anu jadi muridna maranehanana atuh lumampah ka hiji patempatan anu ditingker ku papasiran di lingkung ku gugunungan. Di wewengkon soreang mah eta tempat teh teu pati angga. Eta tempat teh tetela ari katelahna mah karta onod cenah pangancikanana Eyang Nurijati. Sakira meureun wanci isu keneh meh kabeneran pisan tah Eyang Nurijati teh jigah nu geus terus rasa we yen bakal aya anu datang nepungan ka manehanana. Atuh nu matak dina waktu harita mah Eyang Nurijati teh indit ka kebon. Eyang Nurijati keur silatutug we dina tepas imah nyang hareupan teko panas jeung cangkir isi kopi. Teu poho atuh ulu buhui, ulu besuuk, jeung buboy sampeu mah geus pasti maturan. Katingali antara rema curug jeung jejangkung teh mangkek udud daun kawung, ari congo naruhai, sut, udud dikenyot. Teu sirikna pipi saurang lalaki kolot teh menikah ka tempo kemong-kemong we. Mana teu lila berbay. Haseup bijil tina selabi wira katut dua liang irungna. Rentang-rentang atuh ti kaanggangan aya dua urang lalaki. Anu hiji mah lalaki kolot brewos jembros pikasieun beungeutna teh. Ari tangtungna mah teu pati jangkung. Sok malah bisa disebut rada bongkok meusan mah meureun. Matak ku kitu na disebut bah oge teh pan melengkung jigah toge cenah. Tapi sanajan kitu pikeun sabagian jalma mah atuh pangawakan bah oge teh nya ge pendek. Teu kurang-kurang we matak kimir sakur anu nempo. Sabab sanajan geus kolot ge awakna DDP ngeusi busaka. Mana atuh otot leungeunna teh menika tingali beberehilan ngabalingbing.
nambah kagimir pikeun sakur-sakur anu nempok. Katurug-turug diiringkeun ku saurang lalaki anu bentelu jangkung gede. Atuh ngabalukarkeun nambah kakeung weh pikeun jalma biasa mah. Beuki lila dua urang jalma anu leumpang teh atuh beuki deukeut bae ka imah Eyang Nurejati. Manasrog nepi ka hareupeun imah Eyang Nurejati. Kajang bae atuh Eyang Nurejati teh miheulaan nyambat ka jiri mun dua urang anu anyara datang. Wagea Kisanak dianti-anti di kamari kukula teh ieu teh. Pok Eyang Nurejati nu keur diuk ditepas teh jiga nu geus wawuh we ka eta bah oge jeung ka si Demplu. Ari padahal boro-boro kawawuh atuh. Sok malah can kungsi panggih-panggih acan ari sabenerna mah jeung bah oge teh. Bah oge-oge atuh nu disambat ku Eyang Nurejati. Manehna rengkuh nyolong koro ngasongkeun sapasang dampaleungeun ngajak salam ka Eyang Nurejati. Si Demplu oge sarua nurutan kana laku guruna. Sok sanajan dina hatena mah si Demplu teh ngemu kaheran. Nah, geuningan ieu jalma teh bet jiga anu geus wanoh pisan kanu jadi guruna. Yap kainya linggih Kisanak. Ceuk Eyang Nurejati bari sasalaman. Sasalaman pilih genti kadua urang anu anyara datang. Mana geus sasalamanana bah oge katut si Demplu teh atuh gugek dariuk. Diuk di hareupeun Eyang Nurejati bari pok bae ngomong. Hatur nuhun Pangresa. Pang bage salira katampi kalayan kabingahan ku disim abdi. Cucu mohon sepuh. Nampi nuhun disim abdi yo kana sambudaya kasayan kalayan pangangken sepuh. Geus ya kuduna apanan ngabagiakeun kanu jadi tamu mah bener teu. Ela temenan ari ngaku umat Kanjeng Rasul ari kana sunahna teu dipilampah komo deui amit-amit ari ngabenci kana sunah namanya. Sumuhun Pangresa. Kalayan sagedengeun teh eta kula teh seja ngawanohkeun diri. Kula teh nu katelah oge ti pucuk pasir ipis. Tah ieu murid kula di tatar wetan nu katelah si Demplu. Ceuk bah oge bari melong ka muridna. Nuhun Kisanak, nuhun. Salampang wanoh we nya. Kula teh katelah mah di dieu teh Nurejati. Para ngadenge ngaran Eyang Nurejati teh atuh dumadakan bah oge mahalisna kerung. Manehna nginget-nginget asa teu bireuk meureun ngadenge ngaran Nurejati teh. Kek. Pami teu lepat ngareungu dadanguan teh Nurejati nya. Ceuk bah oge bari daria naker. Bener pisan kula teh Pak Nurejati. Memang teu salah andika eta ngadenge teh. Sanyana kula teh kungsi ngadenge ngaran Nurejati alias si Hoy Koneng. Alias si tergos bodasnya eta anu jadi buronan kompeni baheula pami teu salah mah. Tapi da kuring teh ngadenge deui. Cenah mah geus taya di kieuna bobor karahayuan ku Jawarati alas Jengkar. Anu katelahnya eta Ki Gempal mayit anu kacida rukona eta Ki Gempal mayit teh jeung sakur-sakur anu loba duit. Hari baheula mah tuh rukona teh jeung kompeni mangsa nyerang ka si tergos bodas mah. Bener pisan tah sabagian cerita teh. Ngan pedah we make jeung dibejakeun kula geus tilara sagala ningan. Aduh karunya we kanu geus nganatuskeun meureun nya. Eyang Nurejati kadenge geuh-geuy nembalan. Sedengkeun bah oge mah teu anta parah deui atuh manehna teh gasik cengkat nyuuh
ngagabrug kana lahunan Eyang Nurjati bari sumagruk sasadu ka Eyang Nurjati menta hampura. Jorelat kabru. Tubat. Geningan aya keneh pendekar anu kawentar anu sok andon bebela kanu lemah teh. Hampura, hampura kula Kang, hampura. Hampura Kang, hampura laku kula. Hampura nepikeun ka ngundang bebendu salira. Cek bah oge kadenge sumagruk sasadu. Sedengkeun si Demplu mah ukur luk bae tungkul telemek teu nyare ngarasa elok atuh ku eta kajadian. Guruna anu sakitu gagahna teh lah dihareupeun lalaki kolot bari geus sakitu peotna teh bet nyuuh sasadu menta hampura. Katingali atuh leungeun Eyang Nurjati harita gasik bae nyengkatkeun bah oge tuluy dibarengan ku nyarita. Is, nama ke nyuuh ka kula. Jeung menda hampura sagala deui. Nu aya ge kula geus turut campur kana kalakuan Andika. Hampura pisan kula teh duh. Da bongana atuh incu jeung anak kukut kula teh sasatna mah keur kacanir bangban kaayaanana. Nya kapaksa we kolotna meureun kudu bipilueun. Ari hakikatna mah pan eta teh pitulung nu agung. Nya pitulung Gusti ka makhlukna. Ngan meureun ngaliwatan jalan ti kolotna. Dikitukeun ku Eyang Nurjati teh atuh bah oge teh beuki we. Beuki ceurik jeung ngarasa gede we kasalahanana ka Eyang Nurjati. Meunang atuh kana sajongjonan mah bah oge katut si Demplu teh pilih genti menta hampura ka Eyang Nurjati. Sok malah bah oge-oge tepikeun ka pamandeganana teh dek eureun tina lalampahan gorengna teh apanan tina kalakuan sok delek ka wisaya ka papada. Eyang Nurjati teh atuh bungaheun ka cida ayeuna mah ngadenge eta bah oge kairing ku muridna teh tetela jadi lilir babalik pikir. Obrolan eta tilu urang lalaki meuni jero ka cida. Malah pamustulunganana mah bah oge teh nagerakeun rasa syukur jeung ikrar yen manehanana dek bebela ka sakura dulur jeung baraya-baraya Eyang Nurjati. Atuh pikeun Eyang Nurjati mah manehna bungah kudua ku tilu. Eyang Nurjati ge atuh mihapekeun incu jeung anak kukutna nyaeta si Onyel jeung Mang Adul. Bari teu poho eta Eyang Nurjati teh ngalalakonkeun caritana si Onyel anu baheula mah kumanehanana teh kapanggih dina handapeun batu gede pamujaan. Meh kabeneran oge deui. Bah oge teh apal kana jujutan eta carita. Sabab teteh lah nu boga lakuna teh taya lain jeung taya lian nyaeta atuh Juragan Dadung. Lain deungeun keur manehanana mah nyaeta salaki alona sorangan. Ngaran Juragan Dadung teh atuh teh sirikna geus kawentar ku nu sejen mah. Bah oge deui nyaritakeun jujutan eta budak orok teh meunang ngajarah ti lemur pasir tunjung. Sok malah ari sabenerna mah budak anu dipaok teh da lain hiji. Ngan kabeneran pisan anu nyumponan kana sara teh nyaeta si Onyel. Bah oge ngajentrekeun anu maok si Onyel teh tetela ngaranna si Bewok, murid ka memeutna Ki Gempal Mayit. Sedengkeun juru kunci anu pamunjunganna Juragan Dadung teh nyaeta katelahna mah Marawig. Nu tetela deui Sing Horeng teh eta teh pamajikanna Ki Gempal Mayit. Eyang Nurjati atuh kur katingali manehna teh nyerengeh seuri leutik. Tetela Eyang Nurjati teh geus aya teg ari curiga ka dinya mah. Nu matak dina inditna si Onyel nyuk curug jujutan teh diabur kitu bae.
Sokomo ayeuna geus nyaho yen tetela jalma nu dek dipenta balitungan ku si Onyel teh. Lain jalma jore-jore atuh. Atuh antukna Eyang Nurijati ge kudu leuwih tatan-tatan jeung sayaga dirina. Hutan kitu ninganya. Tetela teu guruna teu muridna. Sasatna lalampahan teh sarua we jiga euwah-euwah. Bah oge. Nah Andika teh bener eta teh dek andon bebela ka sakura dulur jeung baraya kula teh. Eyang Nurijati kadenge nanya Daryana. Tongtos da Kang. Si oge tara incah tina kedaling ucapna leta. Ucap basana tangtu bakal jadi kanyataan anak tangtos kula bakal tigin kana kasanggeman kula Kang. Nuhun atuh ari kitu mah. Sanyana kula teh dek menta tulung ieu teh. Wayahna we pangapingkeun anak jeung incu kula. Nya nu ayeuna teh keur ngalalana. Dina hiji kasempatan pek pangbakalankeun ku Andika. Ulah disaha-saha omat ari nya mah Andika ayeuna babarayaan jeung kula. Aduh. Ampun Kang. Acilih temenan kula mah teu tiasa naon-naon. Mungguh salira gudangna pangabisa. Nyangakeun. Teu aya kawantun kula mah. Teu wantun ngaluluhuran mapayungan ngahanapan ngadampalan. Ampun paralun Kang nyangakeun sadaya-daya. Tong ngalengitkeun kamampuan oge. Eta teh salah sahiji nikmat anu kudu diaku. Mana geus diaku, disyukurkeun jeung diamalkeun. Sugan we, ayeuna cara jalan Andika lilir babalik pikir teh atuh bisa jadi. Eta teh pikeun nebus sagala dosa anu geus kaliwat. Sabab ieu kadurejanaan teh dasar leresna. Moal bisa dileungitkeun ti alam dunya sapanjang dunya gumelar. Sabab salah disanding jeung bener luhur jeung handap. Eta moal bisa diingkahkeun salah sahijina. Ngan urang boga kawajiban urang kabeh teh kudu ngupayakeun supaya ulah loba teuing angkara murka oge. Lurus Kang. Geus dikitukeun ku Eyang Nurijati mah atuh bah oge teh teu baha deui. Nyanggupan dek ngaping jeung nalingakeun ka si Onyel katut Mang Adul. Ayeuna urang tunda lampahna di imah Eyang Nurijati. Keun hiji mangsa kasusul ku catur kasampeur deui ku carita. Ayeuna urang caritakeun di imahna Ambu Odah. Bah Unil kairing ku Mang Adul. Pon kitu deui si Onyel teu tingaleun. Harita tiluan teh geus tatan-tatan dek njugjug ka pasir tunyu. Ari Bah Unil nyuk curug jujutan nu jadi adi guru nanya eta ajengan ayi. Sedengkeun si Onyel mah dek nyuk curug jujutan manehanana sorangan. Hayu jalu. Urang yang ayeuna euy. Meh teu beurang teuing Jang euy. Cek Bah Unil bari cengkat miheulaan. Buru atuh Mang euy. Lain kusak-kusak aing mah. Tela atuh. Ieu naraptikeun heula babawaan ari si laing Cek Mang Adul bari teu poho manehanana teh nyelapkeun hoe pusaka dina jeroeun bajuna. Tuh tingali si Mang Adul mah euy ngagieung aing mah. Lamun kana sagala rupa teh maneh mah lila Mang. Cek si Onyel bari nyampeurkeun ngadeuketan ka Bah Unil. Meh pisan dek arindit tilu urang lalaki anu dek ka pasir tunyu. Hawar-hawar ti dapur aya sora anu nyalukan ka Bah Unil. Anu tetela eta teh Darwati anu dek mahanan timbal pikeun pibakeleun anu dek arindit.
Abah, Abah, ke antosan sakedap bah. Iya kakantun. Ret, tilu urang lalaki teh dumadakan bareng ngareret kana puseur sora. Tekung si Lila urunyung atuh Darwati teh. Biji mahankeun gemolan nu eusina timel. Serog eta gemolan teh diasongkeun. Mang Adul atuh nyampeurkeun ka Darwati. Leungeun Mang Adul nampa gemolan eusi timel sedengkeun ari panonna mah nampa paneuteub ti Darwati. Ngan teu pati lila eta padu teuteupna teh. Mang Adul luk bae tungkul tuluy nganuhunkeun ka Darwati. Hatur nuhun aceuk. Sami-sami. Cek Darwati nembalan bari sarua manehanana ge ngeluk tungkul pipina kaciri ayeuna mah jadi sumubunu beureum. Uru atuh euy. Aing mah kalah ngobrol jeung si Ibis ya teh. Mang euy, buru. Kadenge si Onyel atuh gegerewekan. Ngahayukeun ka Mang Adul anu keureup padeukeut jeung Darwati. Dikantun heula atuh aceuk permios. Muhun mangga mugia we sing dipeparin kasalametan tur kalancaran. Mugia eta jujutan anu sejadi cuk-curug teh. Cing enggal-enggal bae aya informasi anu jentre. Cing aya keterangan anu jelas, kalayan mudah-mudahan we kapendakna teh. Cing dina kaayaan anu bagja tur pinuh kabingahan. Sumuhun, atur nuhun atuh dikantun heula. Geus kitu mah leos. Mang Adul teh atuh nyampeurkeun deui ka Bah Unil jeung ka si Onyel. Mana geus ngariung beri. Atuh tilu urang teh ngaledek ngajugjug ka pasir tunjuk. Meh dina waktu nu sarua di tempat nu sejen nyaeta merenah nama di pasir handap. Dina pila lega anu nying hareupan balong nu sakitu pating ku cibekna lauk garede. Katingali aya sabubuhan jalma anu keur ngariung di eta pila. Tetela eta jalma nu ngariung teh taya lian tibah bewok kairing dua baturna. Ditambah ku sapasang jalma kolot lalaki jeung awewe nu milu ngariung di eta patempatan. Mana keur sempal obrolan torojol atuh saurang lalaki ngora datang nyampeurkeun ka nu keur ngariung di pila. Sugan dewek teh moal datang geuning si laing teh datang mod diap atuh ka dieu. Cek si Roheng nyambat ka jirim lalaki ngora anu anyara datang. Sarog atuh si Omod teh ngasongkeun leungeun ka sakura anu geus leuwih ti heula araya di dinya. Mana geus kitu ge si Omod diuk gigireun pisan si Komed. Atuh antukna paneuteub si Komed mah katingali pisan sinis kacida ka si Omod teh. Tilakna teu bina we ti heula ngruyuk hayang ngahakan ciak hayam. Ngan si Komed teu wanieun ari ngalakukeun tinakan naon-naon mah. Sabab kahijina dihareupeun manehna teh aya maha guru nyaeta aki-aki anu katelahna Ki Gempal Mayit teh. Katurug-turug deui pamajikanna anu sakitu saktina oge nyaeta Marawig. Sarua aya di dinya. Saha ieu teh wok? Ceuk Ki Gempal Mayit nanya ka Bah Bewok. Ieu teh batur kula Ki. Ngaranna si Omod. Ceuk Bah Bewok ngawanohkeun si Omod ka guruna. Urang mana si laing teh jang? Ceuk Ki Gempal Mayit beri mencerong ka si Omod. Anu ditanya atuh gasik nembalan, pok si Omod ngajawab bari jigah anu geumpeur. Kuring urang Lamping Awi Ki. Lamping Awi nya. Sumuhun Ki Lamping Awi.
Cek si Omod bari ngajawab deui. Eleh, geus heureul dewek euy dekat dinya. Boga sobat baheula dewek mah sobat dalit di dinya teh. Ngaranna de baheula mun hirup geuning mah si Elod. Nyari umurna mah jana bun dewek. Ngan baheula mah geus dewek keur ngora mah si Elod de kacida pisan dalitna jeung dewek. Urang dinya pisan da. Urang lamur ieu naon bieu deh. Lamping awi. Ai. Ningan uninga kaki Elod guru. Cek si Roheng gasik tumanya kaki gempal mayit. Lain apal deui atuh babaturan dewek eta mah. Apan anu gadelah si jemu gunting teh si eta pisan euy. Ngan hanya kali si Elod de geus kojor cenah mah mangsa tarung patudu ngalanjeng si tergos bodas euy. Dewek teh nyiar ngincer ada neneangan bangkena lapur aing leh. Nepi ka ayeuna da panggih deui euy. Hanya ka pisan aing lah. Baheula si Elod kudu kojor ku jelema gitu patut. Gebeg. Si Omod bah bewok katud sabalad-balad harita pati ngararenjak tuluy silih pelong jeung papada baturna teteh lah ningan ke Elod teh lain jalma samanea sok sanajan ari ngijir kana kagagahanana mah bah bewok ge geus bisa ngijir ngan ieu we geuningan ke Elod teh babaladan raket jeung guruna. Ke punten aki guru, ieu teh tah putrana Ki Elod apanan? Cek si Roheng leungeunna nuduhkeun ka si Omod. Anakna kumaha gojolna ge keur ngora euy. Baheula dewek oge keur saumuran si Ujang eta tah. Cek ki gempal mayit bari nunjuk ka si Omod. Leres aki pribados teh putrana Aki Elod. Cek si Omod ngawanikeun milu nyarita. Ret atuh ki gempal mayit teh neuteub meuni imeut. Imeutna keur eta paneuteub ka si Omod. Di luhur teh sirikna tepi ka handap. Disidik-sidik eueuh nu kaliwat. Tukung silila cakakak atuh ki gempal mayit teh seuri. Anak si Elod di mana si laing jang? Eueuh pisan keureut. Eueuh ieu mah eueuh keureut si Elod euy. Jeung cek dewek oge apanan si Elod bageus kojolna ge lila. Leres pisan. Uring tah sareng Ki Lanceuk kamari anu tepung langsung jeung ke Elod teh. Sanggeusna ngaduh hayamnya Ki Lanceuk. Oh bener euy geus ngaduh hayam. Tah kuring duaan teh nya nepungan oge ka imahna. Cek si Roheng nepikeun caritana. Hai. Nah bener eta bewok. Lurus ki lurus. Sok malah si Komet mah ditampiling dupikeun ka kokobongan ge. Cek bah bewok nuluykeun caritana si Roheng. Lain si Elod da mameureun euy. Da si Elod balad dewek mah lain gitu. Mun bener ditampiling ku si Elod mah dah si Komet dangduk kojor si Amet ditampiling ku semu gunting mah. Dina mangsa harita nu bisa ngunggulan kana kagagahan si Elod teh iwal ti dewek. Ngabalukarkeun si Elod teh ngomblot jeung dewek ke pantalu ku dewek. Nya kaduana si Telkos bodas anu kacaritakeun modalan si Elod euy. Dah ku kiluna. Jadi nu sabenerna si Elod teh eta teh jangpung si Elod bala dewek euy. Tu guys jelas mah waktosna seep. Waktosna seep para wargi. Cahaga turang duki ka dieu heulanya ye. Dongeng si Onyel teh. Langkung riweuh heula ye turun jawara-jawarana mah. Kumaha atuh cenanya kajucungan caritana insyaallah anu dipadatkeunana mah ieu teh ninggal teh insyaallah kaping 22 Juli nembe ieu teh nembe rengse teh kaleresan pribados
damelanana dugi ka dugi ka kaping 22 Juli nya. Insyaallah di 22 ka itu mah insyaallah urang rapetkeun ya. Margi rada gantung dangueun nya, gantung dengeun pisan ya samingon malah sok sakapeung mah pribados oge nu mangdongengkeun hilap deui itu dugi ka mana gitu kan. Mohon atuh barendene gitu mugi ya wargi sadayana kersa ngahapunten ka pribados tina kaluputan kalepatan pribados oge tina katetiasaan pribados. Bilih atuh aya langkung saur bahe carek dicaletotna omong mudah-mudahan we nya dihapunten ku wargi sadayana tina katetiasaan sareng kakirangan pribados mugi ya wargi sadayana kersa ngamaklum. Sakitu bae anu tiasa kasangakeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.